Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Majelis Taklim Al-Muhajirin, pimpinan Bapak Ustadz Aib Saiful Komar, alamat Kampung Rende, RT 4 RW Hiji, Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Sejangiring Auk, Pasang Giri Nadoman, Dinararaga Mieling Poe Basa Indung Sadunya tahun 2002 hiji. Ia solawat nganggo judul Karomah Salat Berjamaah. Dibantun tina nadoman anu tos sumebar di masyarakat kalayan rupakana tos diropea deui. Wilujeng nyakseni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi